Ya kadarieu bagja kamanjangan kabehanana geus haladir di dieu kasep urang syukuran kanu maha kawasa naon hartosna syukur teh Pak Kiai ari hartosna syukur teh nyaeta ngajadikeun diri urang aya sifat rumasa narima karunia ti Gusti Allah yen eta karunia teh dibalikeun deui ka mantena dipake ibadah leres pangaresa ari syukur teh naon Pak Kiai lamun ceuk dina bahasa syukur teh asa kecap tina sakaro nyaeta berterima kasih dalilna laing sakartum la ajidanakum wala ing kafartum inna adzabil sadid sing sahaja manu syukuran kana nikmat kami maka ku kami bakal dilipat gandakeun eta kanikmatan tapi sing sahaja manu kufur kana nikmat kami maka tuh tingali ajab kami sangat pedih leres pangaresa leres ya da urang masalah ku manusia geuningannya tempat kasalahan da sahade-hadena manusia lain malaika sagoreng-gorengna lain iblis nu matak wajar jeung pantes urang nya teh sok milang pakasalahan tapi urang teh kudu tobat selama banyak peluang urang teh nya teh kudu ngamanfaatkeun nya teh tobat ka Gusti Allah kalayan taubatan nasuha taubat yang sesungguhnya kumaha carana eyang supados hate urang bersih celik putih celak herang lir cang bulan 14 tegenek jeung teu maleuknu leres eyang kumaha carana ya kieu kasih sangkan hate urang bersih sangkan jiwa urang merdeka nomor kahijina di mana-mana ngomong tong bohong kudu ngadek sacekna nila saplasna bener cek benerna lain cek lainna contoh lamun ibu-ibu misalna yang ibu-ibu teh keur nyeuseum teu kahaja mangihan duit 50.000 dina calana salaki tong disumputkeun ieu mangadon disumputkeun majarkeun teh cenah buruh nyeuseum gitu lamun aya nu sok nyumputkeun duit salaki mangih tina calana salaki berarti eta teh hirupna can jujur leres ya inna sidqa yahdi ilal birri sanyana kajujuran bakal nuduhkeun kana kasayan wa inna birra yahdi ilal jannah jeung sanyana kasayan bakal nuduhkeun ka surgana Allah leres pangaresa leres nomor kaduana sangkan hati urang bersih jauhan tina mangrupa-rupa penyakit hati sa kasep anu moal pahilian tawis hade jeung goreng bener jeung salah boroh jeung suci adil jeung murka tah eta cik eyang dongengkeun ka putra panjenengan sangkan kaula teh nyata wanoh ngeunaan
bag-bagan wayang anu nyata disambungkeun sareng kahirupan manusia. Aya tokoh naon wae anu biasana janten suri tauladan kanggo papada jelema. Di antarana aya Gatotkaca. Tah mudah-mudahan jiwa patriot Gatotkaca teh sing nyaliara dina diri-diri santri-santri eang anu kumaha teh Gatotkaca teh eang tah ieu mangga urang sakseni ieu sosok Gatotkaca pahlawan negara Amarta